Wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia, hanya Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara daratang, nggak ada adak, hanya untuk takziah. Ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngarana kiai nu di Mekah, kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan, ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta lawan Said Maliki. Teu perlu diceritakeun ngaranna pae nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna. Jadi buah pemikiran di Mekah eta. Masya Allah, araneheun kok Said Maliki. Di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang. Geus pugu urang Saudi Arabia na jutaan manusia. Aya naon sih di Said Maliki? Jadi buah pemikiran. Sengit jasadna begitu diturunkan sengit. Tetapi kiai nu eta tah, masya Allah, can dikubur geus bau. Jadi eta tanda eta kos kitu teh tanda. Kula maja henteu kudu geus mararaot. Masih kena harirupna keneh ge kiai anu tadina hebat dituturkeun ku masyarakat, begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh. Eta tanda berarti ridho Allah. Sakitu geus cukup. Sakitu geus cukup kos kiai di partai. Ieu mah keur zaman Golkar, nu kuari mah henteu, teu beda. Ieu mah keur cari Kiai lalu Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Wallahu a'lamu bimaradi takhadhu anda diakeun ya Yahudi lan Nasara ahbarahum min pirang-pirang ahbar Yahudi ulama al-Yahudi tegese ulama Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta Nasrani badan Nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum Nasara arbaban ing pirang-pirang pangeran min dunillahi kang tetep saking salian Allah haitsu tabauhum fi tahlil ma hurrima wa tahrim ma uhilla sakira-kira aran atawa nganuti Yahudi lan Nasara ing dalam ngahalalkeun barang kang den haramkeun ya malan ngaharamkeun barang kang den halalkeun ya wal masih ibnu Maryam lan ing Isa kang putranan Siti Maryam mau mirulan lewarana den parentah ya Yahudi lan Nasara fit Taurat wal Injil ing dalam kitab Taurat lan Injil lillahi ya'budu angin daripun nyenta nyararembah ya Yahudi lan Nasara yang budu tegese kalawan nyenta nyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahida ing pangeran kang suci la ilaha illahu kang ora pangeran iku mujud angin huwa ya ilaha wahida Subhanahu maha suci ya ilah wahidayan Allah tanzihan lahu halinga bersihakan lahu kada Allah amma yusyikun saking barang nyekutuakeun ya Yahudi lan Nasara
yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma walau karihal kafirun. Wallahu a'lamu bimuradihi yuriduna ngarepakeun ya Yahudi lan Nasara ing madepakeun mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah. Syar'ahu tegese syarana Allah barahinahu lan pirang-pirang dalil Allah ya fahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara fi dalam itfa ayat ya Allah malenya gasap Allah ila yutimang yen tanyampurnakeun ya Allah ya tegese ngalahirkeun ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karyal kafirun lan sanajan sengit sapakan kafir kabeh dalika ing mangkono ayyutim huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wallahu a'lam bimuradihi wa utaya Allah allazi arsala iku kang ngutus ya allazi rasulahu ing utusan Allah kata waladi Muhammadan nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga ngawuhi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan moga ngawuhi hormat Allah bil huda kalawan pituduhane Quran wa dinil hakilan agama kang hak yuzirau derepen yen tangalahirkeun ya Allah indi nalak bihi ulin tegese ngalahirkeun ya Allah ngaluhurkeun ya Allah ingkirul hakal dini atas agama kulisa kabeh jamil adianal mukhalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu kadua dinul haqq walau karihal musyrikun sanajan sengit sapa kang musyrik kabeh dalika ing mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah, Nasara ngajadikeun Kangjeng Nabi Isa sebagai anak Allah. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Nyana ngajaradikeun seperti eta dengan sakadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal kekuatan sanunita tuh kikituan teh tapi kujana dijadi jelas kelanjutanana Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar. Kiai Yahudi ngaranna ahbar. Tina Hibrun ahbar. Eta kiaina. Wah, istimewa kiai Yahudi teh lain lalaga. Biasa kiai hebat. Cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat jadi wali biasa lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta
orang-orang suci ngaranna ruhban, pendeta. Nya mah geus teu mengenal dunia. Geus ninggalkeun dunia, kawin ge geus embung kawin ge. Kawin geus embung, aya rejeung mah biasa. Dan kawin embung, habeh disebut orang suci. Aya kos kitu tah di Nasrani juga. Tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Musa teu aya. Uzair anu hebat teh. Kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah. Setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha. Ya Isa mapan anak Allah. Disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa. Kurang dicaritakeun nanaonannya. Pangeran sih diputus ku urang. Teu mah ge DPR teh mah deuk salah deuk bener nyana. MPR anjeun keputusan. Jadina rancangan undang-undang atawa iya naon gara-garana di kabupaten. Di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna? Sia mah ditu atur nya oge. Ieu mah hayang nyaho ti sia khusus. Geus batur geus ngomong karak. Ngaranna teh mah iilueun kos kitu. Tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang. Sok komo ayeuna otonomi daerah. Nyeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang. Jadi perda masalah. Nah, ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan. Model. Ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani. Tah ieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Ittakhadhu ahbarahum arbaba. Kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina, ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh. Kumanehanna dipake tatanggelan, tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran. Masya Allah, aku bodoh-bodoh teh. Ittakhadhu banahum arbaba. Itu kene kaum Nasrani, kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta. Eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran. Maksudna okos pangeran. Henteu ai dijadikeun pangeran mah. Cik Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla. Nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae. Nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae. Di zaman Kangjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah kitu dosa mah dosa bae. Kudu ditebus make duit eueuh. Teangan sebagai di Taurat, teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar, tebus. Eueuh. Aya tobat ka Gusti Allah. Tanda-tanda tobat, tanda-tanda diterima. Aya engke tanda-tandana. Ari kitu mah kudu dibeli. Bener ge mabok diharamkeun, halal. Yang penting tebus dosana.
zina diharamkeun kuari mah jadi halal tebus dosana kos kitu sebenarnya mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebat da manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta pun sangat menjaga lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama di jero mah biasa nguah biasa tah ka awewe jana manggis bangun syahwat teh padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja loba di sarua jelema nya lagi atuh jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana nikmat dunia salasah cerig faltu tabar nikmat dunia mangan tilu sok hitung kumaneh hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunahna keur ngaji geus kanikmatan dunia eta geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu mending rantai bae eta kanikmatan dunia eta batak lamun jelema geus teu bisa-bisa hees atuh dokter urusanana waduh udah 3 hari cara saya udah enggak tidur paling sedikit tidur juga waduh enggak nyenyak kayak kana teh sia hirup keneh ya tidur peuting aya nu geus saminggu udah bisa sare wah lelah tuh aya nu loba teuing hees datang ka barintit batana geus teh nyaho kaler kidul tah lamun perang manggeus bae nyana mah kabom bae eta naon nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecup eta teh kanikmatan dunia sok gerage ente kawin jeung nini nu telok dikat cium gerage nini atuh wagani anu sok di bibir teh naon karang-karangna anu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu sisig nini tah eta nomor katiluna wa idkhalu zakar ngasupkeun si ujang eta nikmat dunia eta sakitu yes. Tah badak wae pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis teh aku ari ti loka wewe ai puringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna geus dibawa ka dokter ge gideung ini mah harus dipotong aja kolot ieu mah cenah geusuna naon padahal mah lalaki mah bakina ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat sia teh nyaho kan da bengsrat da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katowel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat tah eta mah orang kampung rada kembang mah namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna air ada bengsrat mah kota itu kudu bisa ngebedakeun tah eta rada bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais aing mah sieun raga gue teh orok atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos gitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae cenah si eta mah teh atuh lain deui eta mah impoten ngaranna tah Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina ahbar, ruhban, pendeta-pendetana dijadikan okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ke para pendetana. Masya Allah karim
bahkan wal masiha ibna Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tetangga, pangeran uwa cak Nasrani ja di negara aing mah kitu aku awe Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos gitu ya etalah hasil konsili permusyawaraan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran, disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyaritakeun kiai-kiai maya kiai Yahudi ngaranna ahbar, kiai Nasrani ngaranna ruhban, ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai. Ki julukan kahiji jelema, yahi ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah ya Allah ya Allah, lain ya proposal lain. Lain ya Allah ya ilahi ya ilahi ya ilahi eta kiai. Berang jeung peuting teh ki yahi ya ilahi ya ilahi ya ilahi. Geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah. Ja eta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya PDIU kagadil sia. Ya naon deui hiji deui partai naga ya Perindo teu bareres. Tah, ya ilahi kiai. Itu mah cerita Gus Dur, kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia. Duaan nya teh. Gitu. Begitu asup naik helikopter pertama. Cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan. Ya. Nyana asup ke helikopter. Nyana ngomong haleluya kan gitu bahasana. Cek kiai ini bukan haleluya, helikopter. Tapi saya baca haleluya aja bukan helikopter. Geus naik kalau jangan dulu negara-negara daerah-daerah turun di satu tempat geus disadiakeun bis ku ari kiai Islam muslim ditah ti heula silakan Pak Kiai masuk. Oh ya langsung bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bismillah, bis kota. Cek kiai Yahudi teh udah satu-satu cek Gus Dur bisa we Gus Dur ieu. Aya bae. Tapi ku Gus Dur diteruskeun. Kamu kan tahunya cuma bis kota aja, di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rahim. Wah, Gus Dur jago jasanya. Bentuknya ya Rahman Rahim. Enggak, maksudnya modelnya. Ada modelnya Rahman dan Rahim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda Gus Dur sok macem-macem aja gitu. Aduh. Insyaallah kan. Ai inget ke bis kota sok inget ka ieu teh ya naon karang-karang kondektur. Kondekturna orang Batak. Itu lain cerita naon ieu cerita kondektur orang Batak terus kenapa pan teh nyahoeun agama orang Batak pas bagian maju ragag jadi kondektur ragag nangkara kan gitu tah molotot baik kan masalah ya cerita molotot doang supirna kan turun terus
digide-gide ke mana nyebutlah kau nyebutlah kau nyebutlah kau nyebutlah kau jadinya nana terus nyebutlah kau nyebutlah kau datang ke paena nyebutlah kau orang Batak teh jadi paena teh geus lain-lain lah nyebutlah kau hos bae pae tah si hade ente ge beusi ente keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai ye hos teh Golkar Haji Pendi namanya Ridho tapi ente sih Ridho setengah lah aduh Masya Allah semacam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai teh kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya bulu tegas sama ibadahan ilah wahidah baca geura dina kitab Taurat baca geura dina kitab Injil teh dititah mangeranan ka Isa mah nabi teh dititah mangeranan ka pendeta mah sakadar penerus Nabi Isa teh dititah ke paus nya nama hanya melanjutkan lamun dibaca Injil nu asli Tritunggal eta mah hasil konsili anu aya ge pangeran teh ilah wahid hiji pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani make jeung aya Tritunggal make jeung Uzair ibnullah make jeung Isa ibnullah ti dituna baca Injil nu asli baca Taurat nu asli perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah hiji pangeran Allah la ilaha illahu tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna ayyutfi'u nurallah boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah nyana dek mareuman teh biafwahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan pohara diacak-acak
mau takon para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh hanya tinggal beberapa gerintir Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya tidak aya teu upaya tapi ternyata horenganan jelema dendam terus baenya membangun kekuatan ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha 40 tahun 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi hayang sia kuai baheula kekentong aing leluhur aing nu ku aing dianggap orang hebat nu ngaran Abu Jahal nu ngaran Abu Lahab jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani Muhammad dihancurkeun waris ya kuai Masya Allah karim geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi nyana siap berlapis-lapis dana membangun kekuatan lain sakada di Timur Tengah hungkul Eropa Asia Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi dibuat kunyana multi Nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus semua bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya dibom siapa aing. Geus teu bisa kukubaha. Nu aya teh urang mah sakadar wayang Amerika deuk lumpat ka mana politiknya nu ngendalikeun mantak ku hari lamun teh aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula hudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kabutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek hudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artina eta mah atuh kepentingan kos kitu ieu urang mah atuh sepira urang tetapi seperti eta lah kayang ternyata kiai salaf ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabaruit karapun oh ya Karim ya Allah dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatan ada di mana datang ke mana seperti eta terus ekonomi dikuasai ku Yahudi politik dikuasai ku Yahudi urang teh ternyata dijajah melalui politik dijajah melalui ekonomi dijajah melalui budaya kedah harudang budaya di Indonesia teh ayo ulah ke Arab-Araban ulah orang teh mencintai Arab teh ulah orang berkiblat ke Arab dina budaya teh sebab di Arab aya Kangjeng Nabi hudangkeun budaya-budaya Masya Allah eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah tadina Tangerang dijadikan budaya dijadikan budaya 1000 kelenteng Haji Penny geus mau obor ayo siapa
Dibelem jeung irung-irung sia ya sia kuai. Wow, nyieun obor loba jasa Haji Pendi kamari ieu. Masyaallah korengan nantang kalawi tatangga beak kabeh. Ya Allah. Je. Bahaya jarang Tangerang dirobak geus. Urang Tangerang makan bodoh. Bodoh orang Tangerang bodoh politik, bodoh organisasi. Bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu. Bidu pacul linggis di bawaan. Geus teh nyawa aturan. Bukan nama digedoran we sasaha los. Ieu bodoh ngaranna kan. Ai nu nyawa aturan apa atuh geuna. Ieu mah pokona paeh-paeh pokona mah aing mah jihad fisabilillah nyawa jihad jauh lain. Bodoh atuh ngaranna. Tah. Gali seputar Serang Pandeglang berubah. Kiai-kiaina geus dicekokan. Ih bake ciu, masyaallah. Ya kari udah karubaha aja mah. Tah badak lamun aya kiai santri balik ka ieu mah aju magahan ngaji santri nangan G20 30. Tapi nyanan teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beuh dihandap mati itu. Masya Allah kari pae agama urang bekerja ditakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang garitakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten haram banget kredit baheula satu suara haram ya ada sia besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan eta teh kredit sia ada sia besok ada kita Batak duit kelembungan lo berean sia masih terngiang-ngiang di cili urang aku hari ditangtangan ku kiai ya saha nu ngaharamkeunana ngaji deui ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung adu masalah bisa bodoh tuh nyana-nyana orang-orang masa kiai jeung kiai ribut tama kiaina teu ngaji teu ngokos kitu bukunya anu teu ngaji dia tukilan waktu di bawah tukilan ka Abah di Sukabumi tukilan kreditan tukilan bunga bank di deulean jombul Jawa men sagala tutupkeun geus teh kudu dibaca cak Abah inget beta kul masyaallah kiai kumaha cenah ieu terus saya datang ka ieu ditangtangan kunyana saha nu ngaharamkeun tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah budak masyaallah karita si kiai tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maot ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia hanya Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada adak hanya untuk takziah ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta lawan Said Maliki teu perlu dicaritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun kok Said Maliki di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang, geus pugu urang Saudi Arabia jutaan manusia aya naon sih di Said Maliki jadi buah pemikiran sengit jasadna begitu diturunkan sengit tetapi kiai nu eta tah
Masya Allah candi kubur disbang bahkan si ieu mah hirup kenege bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau kubur hari rupna kene eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakitu geus cukup sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur cari Kiai lalu Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah, nu ka Golkar baheula insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut, kula kan kaum di Gandung. Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut, masyaallah, suka Golkar. Nu mun hayang nyaho kiai eta samsiah teh samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tah mah sampai alumni teh jagona ngaji campur Jawa we aja wah di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna amma yasifun wassalamun alal mursalin selesai tasik teu kudu bejaan teu kudu maot si jelema masyaallah suka Golkar wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Bandung kabelah dia setik di kota teh bangsa 5 obor lah aduh jauh teman teu beat senda jepit dia gedem abo teman tuh jolok hebat kiai deh suka Golkar selesai eta ridho Allah berarti sebab inti nama Golkar teh harita ieu mah harita nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil Allah ngutuk ayeuna mah saboda ieu mah cerita kamari mah zaman bapak kolot urang zaman bapak urang ayeuna mah wallahu alam atuh ayeuna mah wallahu alam ieu kerja mah cerita gula sembarangan kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook saha ieu henteu rek nanaon henteu ngan saha di lembur teh patanya saha sakitu doa pibatureun teh saha ye lamun kudu dibejakeun deui lillahi taala Allah ieu al-haq we Jakarta di Jakarta teu jauh-jauh aya hiji kiai hebat beuka implet ku masyarakat berarti aya ikhlasa kaharti hebat kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok ieu mah dibejakeun ge alal haq kuari dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain sia sing hade sebab pertanyaan di lembur ieu aya aturan imam direvisi keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu nya kiai diturunkeun di dinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok yo kiai keur coba diturunkeun kan tetis tapi kan gerak Allah di Jakarta hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengsarkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah kadinya nyaho silaturahmi nyaho duit selesai tuh masalah kan tapi kabelah dia ngaji di masjid makin surut ketika nyara diondang nikahkeun tetangga geus embung sasalama gerak Allah kan berarti gerak Allah takos kitu teh nanyakeun masalah nu tadina kanyana kuari embung urang ke kiai nu sajen kuari aya sabaraha kiai cenah kiai nyaho bae
uang masyarakat teh laporan ge wis. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Baca deh mun ganti batu ulah jauh deh kiai nanya doa. Cek nyana teh tuh itu diganti mah ieu masyarakat arem bunga. Kecuali aya. Eueuh mah ganti na ulah waka. Atuh cenah tapi kami mah jarang bunga ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teu ulah ngaji. Ieu mah cerita. Oh, kula mah. Imamnya na imam geus teu meunang jadi imam da kumaha? Masya Allah. Eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Masya Allah kan. Tuh kan. Mun dicaritakeun loba. Teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus. Nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Urusan pemilu kan engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nomor duit wih bener tak kiai tah tun teh goblok sia mah bener bae deui ieu kula hook biasa anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain naon singara deh kuari tinggal 10 santrina. Masya Allah datang ke kula mal bejakeun di mana jak gaji cenah kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu roba kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dieu belah raja dan lain geus puguh teh mun ulah laporan mah ti rangkas di Pandeglang karunya tuh tirimpak mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nah iya masih hade kos gitu teh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng teu aing mah dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae mah ieu karunya ieu ka kiai hook biasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dinten teh ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teu aspek atuh hebat eta di Bandung kuari kene nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santri 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya ieu hiji-hiji acan santri sapotong ge sapotong nggak menek ngajak gaji nek gaji naon bah masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomongan naon ka nu sakola emang nya namanya nyatuan dirinya gupak di dinya masalah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tah kiai teh anu kopeana ge menyon paling song aduh kadeuna ge hideung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilok kena istrika kosper geus bagan tapi jadi tetengger zahirna kos kitu batinna eta mah lok nempo batinna sih nempuna zahir doang batinna ieu teger ya sebenarnya manu kos kitu teh masyaallah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi ieu keur carita yuriduna yutfi'u nurallah
nyana berharap dek mareman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omonganna sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamarmanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu sadetik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah beunang selesai Kangjeng Nabi tapi teh kitu dikobona geus kudu kitu perjalananana urang mani mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur kadeulek sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana neuleuh kaliang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk dikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jeung ada turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh wa ya ballahu illa ayutimma nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masyaallah ieu bahasa yutfi'un nur Allah temajaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tah boleh ngejeroan ngaji tah asal kos kitu begitu tuh nah lantaran di dia cahaya nur didapatkan karena Allah cahaya mapan berenanan kudu kadeuleu cahaya padon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya kuanon kuari didapatkan karena Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusok di kompaten naon gara-gara patromat nur lampu patromat ngeunah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah aing ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kudu ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak boh asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan bae kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha poe kan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger
Burijai. Nah Allah, goblok gitu coba. Masa kos gitu tak turunan Tasik tak kos gitu tak Tasik. Ndeka Allah nahan nyasam. Nyasam eta nu kos gitu ngaranna. Tah watak torekat bae. Mending digantung teh jelema torekat terus gitu. Salah, ya arti ganda. Nur didapatkeun karena Allah. Kajian kuku ngahage ieu lain cahaya. Bisa oge. Bisarahan ku Imam Jalal Nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu. Tuh, kan itu breh. Jaheuh. Jadi nur teh ku ari dijelaskeun syar'a. Ai syarat teh hukum nu aya dina agama bisa bae nur teh di mana agama geus atuh perkara mah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah cahaya teh horeng agama atuh kuari mah nur di manaan ku syar'a atau di manaan ku din atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usumilat bigari aslin lahu qad udiat beak saton bisa atau ke situ guys nyokot beas mondok saton beak karak bisa kan dah cak kiai jakal mah teu satontonan cenah mana tuh di sana kami memilu bae jeung babaturan mah beas henteu eta nya geus eta nur di depan Allah tuh wajas jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun isyarah asliyah bisa kurang dijadikeun isyarah tamtsiliyah tinggal dilanjutkeun bae kuari geus atuh kuari mah yuriduna yutiu maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun ngarusak sebab ai mareman mah meureun kana cahaya kuari cahaya teh geus diganti make agama ai agama pan lain dipareban dirusak aya tiuna berarti kuari maknana lain makna asli anu tatadina mareman kuari mana ngarusak majag deui sia tuh ngaji teh geus kos kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karangda kolot bae teh si gaji teh kos kitu aduh wadak macam kitab teh asal oh ieu majaz ieu geus teu kudu dibaca majaz melulu panun hese geus tuh kan ieu masyaallah geus atuh mantak wani ngajadikeun tah kitu isyarah tamtsiliyah teh lantaran ayat piuna dijadikeun majaz atuh nurna dijadikeun majaz dihijikeun kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi da teu percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareman lampu kan mulai cenah Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareman lampu bae tiup lampu teh pareum bere kiai teh loloh pareum agama tiup lampu teh make songsong pareum seuneu sakitu ngegedurna di hau pareum tuh kiai bere partai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai mareman agama mah lain ku songsong panggil ka pendopo bere berkat itu sia sabaraha kok beda sih ye siapa 3 juta ima 2 juta goblok ke bupati ditelus sia ku aing bupati ye kok nggak beda-beda kudu derajat tak kan nyan waleti ngaji pendi mah 200.000 nyana kelas lah ya 200.000 mata mah neangan di kocomberan ge mangi teu kudu ka pendopo ya agama lucut ongkoh tuh ya nyana anak bawang nyana ya Allah ya Rabb tah teu karasa
di pareman agama lirik terjeng dirusak agama lir teu beda jeung mareman cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareman lampu lamun teu daek parem-parem tiup parem teu daek parem ngan sok gegedeberan tiup deui gegedeberan nu kencang wah parem oge nah kakarake ieu mah sakitik diberena teh 2 juta gedeber 5 juta gedeber 10 juta masih kene gegedeberan kene bae karimun pes jadi berarti agama nu dicekel ku yana ku karimun selesai kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana masyarakat bungeun ngaji kanyana makharijul hurufna baja hebat nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tatadina aya 100 200 di masjid kuarimangan aya 5an 5 ge tihang masjid 4 jadi ngaji tah tanda pareum teh kos kitu teh tah ieu yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim tapi wa ya'ballahu illa ayyutimman nurah Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah kecuali Allah deuk nyampurnakeun agama dibere kuatah di zaman mana bae kiai nu ku Allah deuk ditangtayunan dibere kuat bere duit ku bupati sat 2 juta segera 2 juta kelek aing 2 juta mau manggi teu boga kaisin teh bupati mere 2 juta teger berarti dicokot mah dicokot terus ngan pakai parab kotok aja kotokna peunceut ku urang sekali deui dibere 10 juta 10 juta ningkapkeun rok pamajikan hitung dinya aya teu kudu dicukuran dihitung mah masyaallah geus kontrak politik bari mah ya saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung ayalah uang saya 50 juta mah ya teu hayang aing 50 juta mah 100 mo hayang naon atuh kiai hayang anu injection oh Innova Fortuner ayo geus atuh teu naon siap siap berangkat jeung bupati masalah ieu mah cari tahu masalah tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ke agama kanyawan hancurna kumaha dibere siksa ku Gusti Allah baca gerage hadis Kangjeng Nabi siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering lain siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji siksa ka kiai sok baca gerage urayan siksa ka kiai hadisna kula poho konsisten bae mah poho lah pokoknya konsekuen gitu poho ente cenah bacakeun we setik mah kiai poho sia main maksa kain atuh dengan mau bejakeun bae lah cenah tong apa henteu aya sapotong bae nah hiji dibere lemah eta siksa ka kiai 2 dibere teu hayang gudang ti peuting eta siksa ka kiai 3 memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain ieu mah pejabat dihormati mah lain pejabat eta siksa ka kiai 4 ieu mah nu kusugih wah patut ieu mah kurang didegetan ieu mah nu fakir tendang habak nu kos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah toh Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun sabaraha Karimun sabaraha hah ngeridit apa kas sia nyaho boga berarti kajian kumaha ye tawa incum mal kapuat Karimun mah tah
ieu mah sakadar wawasan urayan Kangjeng Nabi nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nur. Urang ge sakadar urang ge sangkilan teu kabere ge sangkilan teu kadang-kadang kan kitu. Eueuh mah amat sih ngaji kadang-kadang penting teh. Hudang mah hudang tapi cangkeun capek. Eta siksa eta. Eta siksa eta kos kitu. Cak kaji pe ni jaing mah unggal penting atuh siksa terus tah mah. Nah, emang siksaeun ieu meureun nya namanya. Sekedar bayangan seperti eta. Hook kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola, jang imam masjid. Jang ala kadar rukunan mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate eta berarti aya ridho Allah. Tapi ieu malah sakadar kula mah teu ngeunaheun we cenah ieu teu ngaji teu ngeunaheun lah urang geus tadi ngaji eta teh bagus tah ngaji kos kitu. Teu bagus lah sebenarnya cenah geus teh hayang ngaji ka dinya. Tapi lah sia suka ludak kitu kunaon sakumaha teh kadar sambal sia. Tah eta geus teu bagus tah kos kitu. Moal aya manfaatna tah ngaji ka jeung hukuman. Itu dan salah. Nah, ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani. Horeng boga karep hendak ngahancurkeun agama dengan bahasa majaz. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Secara Sundana kitu, mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajeun. Walau karihal kafirun والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah ngalahirkeun agama Allah khususna harita di Jaziratul Arab di negeri Syam, Paman Syam, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Nukuari terus ka unggal nagara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh. Lamun paus be bisa asup Islam. Beberapa kardinal asup Islam, beberapa ruhban pendeta asup Islam, panglima perang asup Islam, Inggris sarua bae, Belanda, Jerman, bingung negarawan kok jadi kos ieu sih aneh. Saha ieu awalna ieu nu bakal dibahas kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleuh satu pihak baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin. Tuh, aing mah teu menang salah jasa. Atau Persib, tinggal kan cenah teu kutu Persib. Saha yo? Odob kan? Bodoh. Tuh. Saya mah ngabatur ka dinya berarti. HTI. Ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ari akidah nama hebat anu diulahkeun tetamakan gerak politikna urang nyaritakeun HTI atuh baca ku urang hebat makenya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab diisukeun Wahabi henteu nya nama ulah soteh lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab deuk ieu khalifah isulah Wahabi dan lain urang ulah neuleuh kadinya neuleuh dakwahna Islam khuruj hei janggot sakieu Masya Allah jubah jeung calana balap isi mana nu menang sebenarnya tapi kan terus baiknya nama silaturahmi hebatnya nama pilitan terus lamun ku urang ditinjau keberhasilanana ulah di Indonesia mah teu perlu make huruf tetapi tinggali di Prancis, tinggali di Amerika, tinggali di luar negeri berkat dakwahnya Masya Allah hebat ahli sunnah wal jamaah nya nama nyaritakeun fadailul a'mal urusanana nyiwak make sesengitan sunah-sunah
lantaran nyana tengah dukung ke negara dianggap sesat ya urang ulah neuleuh kituna jak ulah masuk kitu dong henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu mah keur carita akidahna ieu mah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus Persis dakwah terus Komo NU mah kerjasama orang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama ja Al-Qur'anul Karim hadis nama ja Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah teu tama urusan leutik jeung Muhammadiyah segala Persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah dibere berkat mah jangan dahar nya ngan julak cileuk heula nya aya NU nu we berkat aya NU bae haram ya padahal mah nya ge sial kadeuleuan kunaana nah ieu mah kurantaran teu sejalanana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila undang-undang dasar Pancasila kemudian seperti ini bentuknya dirasakan ku urang alhamdulillah aman geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya ai lain si aman mangarana geus berubah kuari wow ieu hasil bumi makin menjadi-jadi kemudian pengelolaan anak itu di urang sangat sederhana dicokot ku batur ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang urang keur nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun ke dakwahna masyaallah luar biasa di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan dirayakeun di Rajabah huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam bissawab